kunaon doa urang teu diijabah. Doa urang teh lain teu diijabah. Bahasa kolot mah seueur nomokan dosa. Daripada beunghar cilaka mending balik bersih tina naon? Tina dosa. Maka sebelum berdoa baca heula sholawat umi nu diijazahkeun langsung ku Kangjeng Rasul ka para sahabat dina kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin babu sholatil Jumat. Baca deui. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil. Anjing teh abdi teh hayang Nmax beuteul. Ini gue kadeler sok aya motor display ningannya di hari nongkrong taekan we baca we Allahumma ngatong dilagukeun tanggal Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil 10 balik cek mana cek urang teh dengan keagungan Nabi Muhammad Gusti hayang motor ieu bari ces balik gaduh kenyajakeun abdi mah tong motor wae budak geus 4 hayang gaduh naon tinggal gini areka Toyota, areka Mitsubishi, areka Honda. Nah, sok aya mobil display. Bade ningalian atoheun komo. Aya test drive-nya. Taeka shalawat heula we. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Sing husu we 10 balik cek urang teh ya Allah, kalawan keagungan Nabi Muhammad dengan shalawat ummi, abdi hayang mobil ieu nu kontak. Balik ya. Mu aya pemuda bogo ka hiji awewe, cekel punukna Allahumma sholli ting naik genting moal eta